Salam. Damang Kang Iding. Saya. Sarang saya. Sarang ti Kopo. Nuhun. Nu tadi ngawi saham nih rawaseun. Oh, anu ngawi eta anak buah abdi. Saha teh ya? Oh, seueur. Hehehe. Nuhun seueur. Seueur teh ieu mah nu tadi wungkul geuningan tadi. Anu mana? Lagu ieu we terakhir. Anu terakhir eta Neneng Dinar pamit lepat. Sanes ah. Bukan satu. Neneng Fitri sanes. Neneng Fitri asana Neneng Dinar. Kajeningnya sok kitu ongkos cenah. Mohon Neneng Fitri lagi di lagu nu mana? Magi teh aya Neneng Fitri, aya Rika, aya Neneng Dinar. Anu ngarawih tadi. Dia teh duet sareng saha pameget geuningan rawaseun. Mohon mentah hilapli abdi duka Neneng Fitri duka Neneng Dinar. Gitu. Mohon. Tapi asa sanes Neneng Dinar eta mah. Kepamin Neneng Dinar sanes berarti Neneng Fitri. Iya, jiga nawan Neneng Fitri. Eta lagu Kang Iding teh. Kulan sumohon. Duh nih sopan pisan ka abdi. Anjeunna. Mohon. Ieu sareng Ibu Eis. Iya. Abdi mah sopan sanos terang ge ka maneh. Geuleuh. Nah, maneh teh. Ari tadi Obek teh nyaan di ditu di Sydney. Di sini. Hebat marahnya sampai ke Sydney. Alhamdulillah, nggak sabar puluh tahun atau udah ke Perancis, Sydney, Amerika. Alhamdulillah. Iya, ini bagus. Jadi acara naon ya malam Jumat Kang Iding teh. Abdi nganggo bahasa Sunda we, ngabahas budaya Sunda, sastra Sunda, bahasa Sunda, laguna lagu Sunda gitu. Oh gitu. Kamari teh aya nu disaroskeun nya. Sungguh? Aya judul lagu teh Soropongan. Mohon. Sanes soropongan. Mohon. Ta eta teh nu terangeun teh naon nya? Soropongan. Eta teh saleresna alat kanggo ningali bintang ti ketebihan. Toropong. Toropong eta mah. Aduh. Naros kakak ngapung teu aya waleran ka TRS teu aya. Soropongan mah saleresna tina carios ka pahlawanan. Namun jalmina henteu hoyong ka tangan ku batur. Oh gitu. Nganggo kedok anu mah sok aya sorok topeng. Jadi inget kana soropongan pangnembangkeun sakali teh bager. Atuh ari teu kacapian mah kumaha? Keun bae lah da atuh sorana manggeus terajana di dunya. Urang mah da nya ge kadulu da kuna sorana mah kudu muji urang mah. Nyaan. Urang mah aduh, lain heureuyan bener. Kudu kitu ta da hayang aduh jiga eus teh eueuh gantina hese. Dan setia gitu bisaeun. Eta eus ka mana pae? Di paehan eus telepon. Maneh tega ka urangnya. Ya urang hayang ngalengikeun suara maneh kala ka pae. Aduh aing mah. Halo. Halo. Ya. Hah? Yo. Siapa? Saya sareng saya. Hah? Sareng saha? Tatang. Datang mana? Tatang dari Jakarta. Mohon kumaha? Dan Anyer. Mohon. Ini hari katingali ada katingal kan kauninya nah bener. Katingali mah ku soca kitu. Ai kauninga mah ku sadayana. Ku ceuli ku naon ku sagala sageblegna ketahuan. Gitu. Formal bener. Formal mohon. Iya, pada mungkin bagus. Mangga. Tahun 70-an deh ini akan zaman bujangan ini. Sumun mangga. Lagi kurang ke depan ya. Iya, mangga. Ya, kan? Mangga. Ieu babandingan teh geuning sok aya kawas ucing jeung anjing, hartosna teu daek akur. Kawaseuna jeung inyuk. Tah eta mah gancang pisan kana PBA-keunana. Kawas cai jeung minyak tara daek campur, tara daek jeung akur. Gunung tanpa tutugan, sagara tanpa tepi, lir nu dipupul bae eta teh anu eueuh tungtungna. Kasusahna teh lir gunung tanpa tutugan. Siga tunggul kahuru, siga maung menang tas. Siga tunggul kahuru teh ngajentul tepung goreng patut. Kajenting jiga tunggul kahuru teh kolot sia. Teu geuning sok aya kitu. Nah. Aya deui nu disebat babasan teh geuningan panjang leungeun, lain hartina kokodna panjang. Eta teh sok cakat cokot pulang paling. Tah lair gado teh naon nya loba
Lalu orang dahar lo ngomong gitu, hampang birit gampang dititah. Ulah kieu da atikeun sanyana. Sia teh mah jelema hampang birit. Nah terang ti mana? Waktu ditalapung aja langsung we cenah. Jauh kalungkeunana. Tikoro kotokeun tah pucak pacok wae, bengkok tikoro nya eta mah teh kabagian we dahareun. Gede hulu. Hartosna sombong. Ulah disarwakeun jeung sia teh mah gede hulu. Ai kitu kumaha? Apa enya kopeh nomor 70 talim gede hulu eta maksudna. Ainu disebut alegori dina bahasa Sunda yang disebut metafora atau personifikasi nu patali jeung jajar cerita contona bae hiji mangsa pas sore sariak layung panon poe rek surup tunggang gunung jauh-jauh kuku pusi berkemanggung tep entep kana kembang bari nyambung eta kembang malati sumedeng mekar ngadalingding sengit nyambuang keluar tuluy kuku punanya pokna nyunkeun idin hayang meuting rek mulang kapalang peuting walon kembang mangga teh teuing kasasinang kasaung kuring tuh padahal mau dipikir mah kembang mah jeung kukupu da moal make jeung patanya-tanya kitu untuk sedot teh maduna tah urang teh kedah kitu lalaki teh untuk sedot cik lagunan kok tah eta sok dur lah nyangakeun sorana mun telepat Neneng Dinar. Kanggo Ibu Is Komariah Ibu Is mah apal sahasana nu nyanyi abdi mah nu temang tos tepati apal ka istri mah upami pamagatna abdi apa Heri istri nama poek teka tinggali curug-curug acan kacapi nu jadi saksi nyaksian lakon diri sebenarnya mah lagu eta teh dijariin cenah da lain di dieu ka wae nyanyiana mah sekali di lain keur bogan ngabayangkeun ayeuna ulin ka Katumba musim semi pan teh musim gugur anu daun keur tarurun teh geuning celengkeung urang teh tembang lain-lain dinya
keren akan ngantosan cek si obek eta ge urang mah teh nyaho paling geuleuh kana bobogohan tara urang malah awewe geulis-geulis nyampulkeun gaplok we ku aing mah ta eta kerasna urang teh kok mau bule mah ya mung henteu pokokna ulah coba-coba ngarayu Kang Ibing saya mah resep ting kunaonnya geuleuh we ka awewe kolot teh halo halo salam Halo, iya mohon saya Kang Ibing. mohon Kang Ibing kunaon ari enak terang ngadongeng ah. oh atuh Di dah antosan dongengna. nya mangga ke urang dongeng naon nya Dongeng naon atuh Kang Ibingnya? nya mangga mangga Ya, nuhun. mangga sami-sami salam halo Assalamualaikum. salam Sampurasun. rampes Pak Mudah-mudahan Kang Ibing satrasna damai. amin 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 Biasa ngalebetan di ieu Mara gitu. sumuhun Abi teh kalengitan. mohon Abi teh di Ciranjang Kang Ibing teh. Ciranjang Cianjur sumuhun kayaknya saya Pak Alhamdulillah. sok aya nu ngadangukeun Oh, sama saya deui seueur. mohon Bade tu maros Kang. mohon Kahiji naon hartosna munasabah. mohon Kaduana pemugi akang dina bandar sunat teh ulah nyari teuing gitu. Sarangan lah ku Topik Faturrahman atau napi ku padana naon teh. mohon Padana setia gitulah. mohon Rada euyeup gitu Kang. nya Nuhun. mangga Assalamualaikum. munasabah teh sia-sia hartosna mun bahasa Indonesiana teu munasabah tidak sia-sia gitu meureunnan tapi duka leres tenteuna engke urang taroskeun insyaallah kapayun mah hayang orang Kang Hidayat Suryalaga ayeuna ali dina bahasa Sunda mah sim geuring sok guru tak kakilan cek teh da eta mah nepikeun ka apal eta lamun ngabahas teh sareng eusi-eusina talunganan sim kuring sim kuring mah asal naon nu nyaho tepikeun we bae salah henteu mah kege meureun maranehna menerkeun kitu meureunan tah naonnya tuh gerakenya orang tingalikeun dina bahasa Sunda teh aya kecap memet teh sanes memet harlan sanes memet eta mah kecap memet teh nyata kecap nu asalna manglupa kalimah manglupa omongan dicokot ngangna dua ngang tuluy dihijikeun saperti make oncom di jero jadi comro tah eta teh kecap memet jenenganna misro amis di jero misro aya deui anu disebut gemet make dage samet tuh geus neker sut disunut ker sut dikira-kira supaya nyata kirata dina bahasa Sunda aya kirata dasi dina dada supaya aksi dikira-kira tapi nyata korsi cokorna di sisi tuh paneta jelas jelema mereja ti emak tuh eta ari dor ari hos paeh matak disebut dor hos ari gung ari celok si eta mah gung celok aduh si eta meuni gung celok pisan teh jadi ai gung ai celok mun alajo wayang teh mah geuning anu diwangun ku kecap kitu tah ayeuna kecap wancahan nyata kecap nu diponokeun atawa ditugel gelarna kulantan hiji deudeuh atawa geus kacida lomana contona punten ya Sumarni jadi Sum kamana cum tah kitu nenehna jelema ieu Abdullah janten dul dun nun nuy juragan jadi agan gan ngah jagan tuh tak urang mah ku incu teh Kusman urang mah sebut aki ngah aing mah supaya nyahoeun nya aing teh juragan Raden jadi Aden den nen neh nen ya tah ayeuna aya di rusuh teh ngomong nepi ka aya sawatara aksara atawa ngan teu tetela diucapkeunana atau diteureuy sama sekali atuh da jadi sok atuh da kadang-kadang ana tuda maneh masuk itu tah tuda kumaha dinya kumadinya cai beakeunnya ku urang kumadinya kumaha didinya sebenarnya mah dewek mah jadi deka teu kaharti deka teu ngarti dewek mah tuh urang mah aya di coba heg caheg mangka hade jadi mangkade
mangka deh ulah sok lalawora segala-gala teh aya deui kecap anu karasana panjang tuluy dihaja diponokeun asal nama ilahar sok dicokot aksara nu mimiti tina unggal kecap ieu singkatan dina bahasa Indonesia mah siga kecap mamat upamana sakola guru ASGA jabatan kereta api DKA Garuda Indonesian Airways GIA tuh Jawa Barat Jabar Damri Persib sebenarnya lain Persib atau dah sebenarnya mah Persib sebab tina persatuan sepak bola Indonesia Bandung lamun Persib persatuan jadi sebenarnya mah Persib tah nyeun ngaran samaran atau sandi asma ge pseudonym recek bahasa eta nama seperti MAS Mas Aceh Salmun SDB Saca Dibrata Miau Mas I Adi Wijaya Adna Wijaya Sutsen Sutisna Senjaya malah geningan Oto Iskandar teh kurang Jakarta otista disaringkatna tah gitu aya deui anu dua aksara sasora ngareneng sok diaworkeun jadi hiji upamana A jeung A ngareneng kawadanaan hiji kawadanan pan kitu kasusastraan jadi kasusastran kabudayaan kesenian kabudayaan jasa sanes lumayan gernya Pak gitu pan geuningan tuh Bapak kapasir kali dagang sama aki-aki dah harpat romak sok si aki-aki kalaparan kawina teh kawina-bina tuh galeno mah ti Cibatu nu gelo dahar sapatu heukeun dahar nu gelo kabupatian jadi kabupaten I jeung A sok robah jadi E kabupatian kabupaten kakaren kakarian ieu teh geus kari tulangna kari tungtungna kari ieuna hijikeun kakarian kakaren cing naon aya kana kakaren lebaran tuh tah kitu kakawen kakawian lantaran asalna tina basa kawi kasakten kasaktian aya deui A jeung I jadi E jadi E tah kaider jadi keder saiwu jadi sewu sarebu saberes nama tah saitan saiton jadi setan seton gitu U jeung A jadi O karatuan karaton pakuwan pakuwon kawaluan kawalon pagupuan japati gupuan atau pagupon AU jadi O kaunjuk konjuk kaucap kocap saurangan sorangan ayeuna A jeung E jadi E paelingan pelingan kaemutan kemutan tuh bahasa gitu disebutna sandi nah gitu nu matak aduh ampun urang mah marukan teh saya bahasa Sunda tah ieu keun eta mah jang urang yang barudak atuh urang teh ngadangudangkeun keun bae urang teh tiasa ge teu nanaon keun kan diajar mah diajar kenging atuh cenah alim mah diajarkeun bae dan kege hayang meureun lami-lami mah sur aya Purwakanti aya sisindiran aya ieu keun eta mah simpen heula aya mah urang lagu dewe kok naon atuh laguna kok halimun hah halimun mentong eta mah bobogohan nyeri hate mung urang mah kudu anu bungah naonnya euy ngabungbang bunga heuh bener ngabungbang we kajeun eta nyiptakeunna sim kuring di Lembang kok di Lembang budak lamas keur ngariung gabungbang geuning sok aya we urang teh anu nyarane kana tak-tak bari geulis kumaha pokna pan di urang teh kitu ngabungbang urang ngabungbang tuhnya di langit bulan nyaangan di aping bentang baranang nah hate asih ngusapan tuh nya di aping geus tragu kuring dagekeun laguna tah ieu sim kuring nu nyieunna
Alah, atuh da make bahasa Sunda teh ngeunah. Geura sok rek kumaha? Cenah ku endah parahyangan teh. Eulis lemah kadeudeung tempat Bali geusan ngajadi. Sora suling dipirik jentreng kacapi matri asih nu geus maneuh tina ati. Nu mihape akang mihape. Mun engke akang pareng lastari datang mangsa raga kudu paturai jeung nyawa panggolerkeun ieu diri dina lahunan parahyangan nu endah. Tah, mung aing dikubur di mana-mana aing lain di Cina mah. Tu kitu kok. Ya Allah, ya Robi, tah nepi ka kitu. Ayeuna lagu pan aya lagu kawih lalaki kok. Teu kudu nyalu, jalu. Cimata mah lain banda lalaki. Kasedih nunggu kuntit unggal detik. Tunggara nu marengan renghap napas. Kabeh lain alasan pikeun mandeg lengkah juang. Kudang jalu. Gerak tandang makalangan. Hitung lengkah tembongkeun dada wajah. Dada lalaki. Asupan jajah sakabeh leuweung geledegan. Ambah sagara tong rempan najan ratu ombak anu datang. Catet jalu. Lalaki getih Siliwangi pantrang ragrag kutunggara. Aisan rawayang girang moal diteruskeun. Merukan uing. Aduh, merukana iker aya urang menyaho lamun hayang nyieun sajak teh kudu beger. Mata kudu babogohan dengan ilham tah kan urang salah sangka. Urang teh lain resep-resep pingkan nu geulis. Keur ilham. Aduh, atuh da arek kumaha? Tah eta urang teh resepna teh. Duh, urang mah teuing kunaon atuh da aing ngadenge kacapi suling. Cara rauh panindeungan teh bari jeung urang teh teu boga naon di lemur teh. Tapi da keukeuh yang balik. Ta eta mun teu salah sabaraha taun cicing di Sydney teh jeung si Obek teh. Keukeuh yang balik euy ka Bandung bari teu boga naon di Bandung. Teu kabawa paling aya opat. Tapi keukeuh we. Taya ye sangadege-dege kitu si Muti keur ngadengekeun teh jadi Majalaya di Talun maneh teh atau di dia di Bandung. Teuing ieu urang ge teu nyaho kabar beritana. Tah eta si Kusman lamun nyeun sajak, aduh. Ampun, sora anjing dina tak-tak. Basa kalenci abus kana sungut kitu. Hate ngacerit tina dada anu pinuh ku mantega. Naon ai sia Kusman maksudna? Teuing mun si Kusman nyeun sajak ke si kertas rocet we. Galeng kudu kasaha geuning. Eta teh ka anu di langit Subang kok. Pileuleuyan geulis. Eta urang ka Subangnya kok. Wih ti Subang teh Maneran Layung. Maneran Layung. Ku urang diibaratkeun Subang teh kota anu geulis teh pernah ningali Ciater. Pileuleuyan geulis kota Subang. Aduh. Urang hayang balik teh ka Bandung. Najan sono, najan melang. Wayahna da Bandung geus ngadagoan Bandung. Pileuleuyan geulis kota Subang di Ciater ngalieu Gusti. Oh, urang Subang teh atuh kari atos-atos di jalannya Kang tah eta nu utamina mah dalam mun dadahna lalaki mah diprek-prek wae. Cing laguna kok. Alah, di langit Subang layung keur mayung. Langit Subang layung ngajurung ka Bandung. Najan sono najan selang wayahna da Bandung geus ngaguk
deket dedeh geget wayahna da Bandung geus ngadagoan Di langit Subang layung germayung basa awaki ka Bandung tutup kadana katina gupay jeung imut ngajajabkeun di langit Subang layung kermayung basa awakin mulang ka Bandung tetep kadede nunduk hatina gupay jeung imut nu ngajajab Pileleyan gelis Kota Subang medangeuna Kota Subang gak ganti ku kota sejet Pileleyan gelis Kota Brebes tegenahan kok tuh Dering durang dudidang Durang dudidang dadidang dedeng ada nyeri Sunda mah euy. Kapan sahur ti kapungkur antosan dilebat sumur. Ninang ada. Dulug dugdag dubudug diudag-udag. Bapak ngeplok channel. Ngeplok channel kaci batu tukang channel ngakan sepatu para mitra sanesim kuring teh sono da tos waktosna ye bade istirahat langkung sahur bae carek teu hilap pingkeun diapunten kasadayana nya mangga pileuleyan jejer useup paturai keur nyedei kadung ngadangkeun sadayana we di Cianjur di Tasik di Subang wilujeng patepang deui ke dina acara anu sami nya. Naon nu jadi alasan Naon nu jadi lantaran Naon nu jadi
halimun nyalangkrung da langit kermendung duh panutan ati gelis teuing katumbiri halimun katigeun na langit kerejeudem duh panutan rasa lebar temen muci soca di soca rumah sehendami kadede gening begin salira ngetlakeun ti soca hate akan sanaga